mak naha bet miceun runtah kawalungan. Ah tuh da pirasa eutik kitu. Alah padahal teh ditulisan di dinya teh, ditulisan anu miceun runtah kawalungan cing dilegleg jurig budug. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia wargi mangayu di mana we ayana dipaparin panjang yuswa bari sehat jemari sina rahayu dunya rawuh akhiratna. Kiwari urang bangsa Nusantara geus kalengitan ciri nu mandiri, hilang cara nu baheula. Jati diri urang teh anu welas asih nya, anu jujur, anu deudeuhan, nu nyaahan, nu karunyaan teh kiwari mah kudu dipertanyakeun nya. Patali kajadian-kajadian di antawisna simkuring ngumpulkeun aya 3 hal nya, aya 3 hal anu kajadian memang simkuring rada teu kahartos nya. Ieu teh naha bet urang Sunda atanapi Nusantara teh bet perilakuna kawas kieu gitu. Da bet urang Sunda mah komo kitu nya. Pamali pisan eta teh ulah dilakukeun nya. Balukarna teh eta teh nya lah lain pamali deui da kiwari mah budak kiwari mah geus teu sieun ku pamali atuh da bet ku doraka oge teu sieun. Da barangkali kapanpun mah karek disebut pamali oge. Reureuh eta teh nya teu kudu dicare ku doraka, diancam ku naraka henteu. Barangkali di payun mah kita cukup bujang, nyai, kade ulah kikituan, eta teh pamali. Reureuh eta teh. Eureun. Da budak kiwari mah nya dibejaan kitu teh. Neutreug we kitu tah. Nya encan pengkor mah nya mun mabok can dadalig deugal mati sungkur kasusukan. Can heureuh eta teh. Kitu tah nya. Tah, mudah-mudahan atuh nya sok sanaos bari heureuy cing jadi hikmah aya guna sareng mangfaatna nya. Simkuring nangenan dina berita televisi eta nya. Aya jalmi nya anu kamusibahan mobilna ti guring. Tah, atuh upama kitu mah nya mobil truk maksudna teh nya tiguling keur ngunjal barang eta nepi ka parabot keluarga kita. Simkuring prihatin ku ayana hal kieu teh. Nah bet teu aya ras-rasan nya eta jalma keur kanu musibah itu keur kokosehan teh kalah parabot teh eta teh. Ah. Nya eta kawas barang anuna dibarawa ka imah kitunya teu garableg ka era. Jengkel simkuring mah nya bet biadab beh ditueun ISIS kitu tah eta mah. Bet dulur sorangan nya bangsa sorangan tiguling mobilna kacilakaan. Bahe atuh babawaanna teh eta mah diparebut. Gusti Nu Maha Agung taulah kitu nya. Eta kahiji simkuring kuciwa eta ninggal bangsa kuring perilakuna kitu nya. Kawas anjing ajag. Gitu tahnya ulah heup nya deui ka dinya tah. Eta ku simkuring ditanya si Akang eta jeung si Ece eta tanya nu keur ngunjalan karasan simkuring teh aya di pangkeureunana kajadian eta teh. Hanya kal ku simkuring teu di video harita teh da batre handphone simkuring tos seep nya harita teh. Harita ku simkuring teh di halangan nya ulah kajadian eta perkara. Parabut eta teh nya urang lemur teh sesim kuring ditanya eta ditaros Ece heup heula akang heup heula ah cenah heula ieu bisa kaburu beakeun heup naon halna cing teh salira bet nyokotan barang batur eta ari alasanna teh beuda lebar cenah gitu padahal teu naon eta teh barang teh nya gedahareun da aya kemasanana kitu teh nya ngan moal dibejakeun prodakna mah ku sim kuring teh bilih kasinggung jalmina nya tah gitu. Ece naha cing teh eta teh pan barang batur ulah cing teh saur simkuring ah da atuh teu dicokot oge ku batur dicarokot kitu. Saur simkuring heueuh engke teh eta teh diopi asup kana beuteung salira. Meureun kita jadi perkara haram lamun ceuk agama Islam mah eta teh. Da neutreug we teu percayaeun kana haram teh da.
Eta si Akang na ku simkuring, Akang cing teh naha salira bet luluasanan, bet ku tega cing teh eta teh. Itu supirna kokosehan lain tulungan. Barangna atuh urang-urang pengampihankeun nya supaya manehanana teu rugi-rugi teuing, nya rugi mah tapi ulah rugi-rugi teuing saur simkuring kitu tah. Nah da neuk treug we. Wah da keun da loba ieu cenah. Da lain nu manehanana nu parusahana kitu. Alah prihatin simkuring mah nyaan eta mah. Naker prihatinna oge. Beuh geus nepi kieuna ieu urang Sunda. Anu kaduana nya, nu kaduana anu paling prihatin simkuring eta nu miceun runtah kana walungan. Kaprago ku simkuring aya video mah nya tapi ku simkuring dihapus pi omongeun eta teh nya. Da salantaran emak-emak deui wae eta teh. Make nyiru ngawurkeun runtah ka walungan. Ku simkuring teh ditaros. Mak naha bet miceun runtah ka walungan. Ah atuh da pirasa eutik kitu. Alah padahal teh ditulisan di dinya teh. Ditulisan anu miceun runtah ka walungan cing dilegleg jurig budug. Ah! Bari can nyaho eta jurig budug teh simkuring teh kumaha rupana nya. Da simkuring memuriding sieun nya bet doana ge sakitu seremna kieu tah anu miceun runtah di dinya disebakeun ka jurig budug. Ah! Tapi teh sieun da eta si emak. Alah mak cing teh atuh kumpulkeun runtah teh. Heug engke diduruk atanapi engke dibikeun ka patugas. Ah da eueuh patugasna ge cenah kitu. Nu nyaruntahna ge eueuh. Tah eta nya. Kasadaran eta miceun runtah da anu balukarna mah engke teh anu dihilir nya caah mak teh mah mengpet teh mah nyocok teh mah nya solokanana nya dina walunganana anu balukarna banjir caah ngarugikeun batur. Heuh doraka pan eta teh. Pamali pan kitu gawe teh nya. Tah gitu. Anu katiluna eta nya kajadian kamari sore tah batur simkuring leungit telepon poho nyimpen nya dina luhur meja aya jarak setengah jam mah da leungit teu kapanggih. Kieu tah. Jadi nya sesuai data nya simkuring panalungtikan ieu mah jalmi-jalmi anu kantos ilang telepon nya HP Android eta teh geus tara kapanggih deui eta teh. Padahal lamun erek nyalabarkeun, lamun aya niat rek mulangkeun da gampang atuh. Nya tinggal ditelepon, telepon nu aya di dinya nya pasti wawuheun mun tak disimpen oge teleponna teh. Wawuheun eujeung anu boga telepon ieu. Tah kawas kitu nya babari. Tah kitu nya. Ieu hal-hal anu geus parah nya, geus parah paten nya. Tah lamun leungit telepon geus cadu balik deui tah. Di Indonesia mah nya teuing di Saudi mah kitu tah. Ngan lamun di Indonesia lamun tinggalin poho atanapi nya lagrag gitu geus cadu dipulangkeun. Padahal sepuh urang mah kapungkur nya, kapungkur sepuh urang. Lamun mulung jambu batu wae oge kudu kanyahoan tangkana belah mana. Kitu sepuh urang mah ti payun. Nya urang Sunda eta mulung jambu na walungan beuti teangan heula eta teh. Saha ieu nu bogana walungan terek diopi teh. Lamun heug we jauh nya tah hese kaburu lapar diopi heula. Tapi keukeuh di teangan mah eta teh nu bogana teh. Heug we papanggih jeung nu kagunganana wah kawasna mah ieu jambuna teh. Nya rupana teh sarua ieu. Eta teh punten nun sampurasun. Rampes cenah cek nu boga imah teh digedor da. Pikir saeun naon? Di sana ngagedor ka simkuring ti mana ieu teh? Gitu tah urang Sunda mah. Ari sanggemna teh anu namu teh anu hayang anu mawa jamu nu lagrag teh nang mulung tina solokan. Ieu sanggemna teh. Hapunten nun. Simkuring teh manggih jauh, manggih jamu ti belah hilir. Ieu teh kawasna mah jamu teh anu salira dapat ninggal ciri-cirina mah sami sareng jamu nu ieu gitu. Da moal teu dibikeun eta teh. Atuh cenah kieu ceuk anu kagunganna teh mangga teh teuing nya. Atuh pamikiran mah sok tambihan ngala deui. Tah kitu urang Sunda mah nya. Kitu urang Sunda mah. Lain ieu mah manggih telepon oge, ieu sidik nu bogana eta. Buru-buru eta teh.
dihilangkan gitu tanya ulahnya tah orang Sunda mah komo teu meunang kitu gawe teh bilih urang tehnya da karuhun urang geus nyontohan urang bongana kawas kitu urang ge kudu nurut buat kawas kitu da kuduna manggeuskeun ku paribasa uyah tara TS kaluhur pasti kahandap ta urang anu dihandap meureun kudu katepaan perilaku anu mulia paradaban urang Sunda anu sakitu adiluhungna anu agung nya anu ahung tah eta teh kudu dilestarikeun ku urang teh perilaku kitu teh cing sae cing bahasana cing somea nya urang teh tingkah lakuna tah kawas kitu cing jujur tah itu urang Sunda mah saestuna mah peradaban Sunda mah paling tinggi paling luhur di antara peradaban nu sanesna hapunten sim kuning sanes sanes ngaklim da eta mah memang geus kaciri tina bahasana oge tah kawas kitu nya dina lentongna eta teh nandakeun kabiasaan jeung tabeat kawas kitu nya tah wargi mangaji di mana we ayana hapunten sim kuning sanes mamatahan imah ngan saukur edukasi atanapi sharing gitunya dasarna memang urang teh geus aya pergeseran nilai atanapi tos aya pergeseran kebiasaan-kebiasaan anu memang dinilai nya henteu sae kitu tah mudah-mudahan atuh nya ku ayana video ieu cing kageuing nya sok sanaos duaan atanapi tiliwan malah mandar atuh jadi kasayan kanggo sadayana nya pun sakitu wae dina video anu ieu eta mah kadar-kadar nya lah nya pangemut-ngemut panginten da upam dinyakeun meureun mangga komentar meureun kajadian di lembur salira oge meureunan tah upami henteu meureun mangga bantah dina komentar kawas kitu nya tah mangga anu teu acan subrek mangga disubrek heula kitu nya sakap sakitu meureunan anjing pageto urang sambung deui kitu tah nya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu.